Mas Dut. Pokoknya namanya bikang mah ulah di lamunan jika joni mah kan geus ulah dudukunan nu ka situ ulah ya. Kan mendingnya bikang mah jika joni pengalaman ka joni ya eta nu dilobakeun kudu duit. Kudu duit mah. Kudu duit kumaha ya ka joni? Atuh kudu loba duit zaman ayeuna mah. Oh, berarti loba duit urang bikang eta naik. Daekeun kan loba duit mah demi we. Siap. Geus jadi fokus we niatan duit. Oke. Daekeun bikang. Gampang zaman ayeuna mah. Kuari mah kudu ngalobakeun duit heula. Ngalobakeun duit. Oke. Geus urang ka dieu burungnya. Urang ka dieu urang ka joni. Siap. Oke. Kuncinya itu, kuncian.